Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios munjung pocong dina seri ka-20. Langkung tipayun para mitra, simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Nyuhun dihapunten nu mawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea. Nya supados tong nyangkolong ting kana waktos dupina mangga urang kawitan wae neraskeun hanca ka-20 dina lalakon munjung pocong. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, urang dongengkeun lalaunan wae nya para mitra, bari santai kitu tah. Rasa maras anu teu kaduga kuni ayem, satemena nampi beja tibah Durminto. Hatena sami hariwang, melang kunyatana bisinya anak jeung minantuna nu geus ngabongkar kana kuburan anak Juragan Rasman. Ki, geuning nini oge janten melang dupi beja ti aki tadi teh. Duka kunaon ngaran kolot atuh da wajar mun melang istuning anak minantu teh mun leres kasasar cara lampah neangan pakaiana Ki. Kocapna ni ayem, nu harita geus ngarti kana naon anu dipikiran ku Bah Durminto. Barinya pengantuur harita Bah Durminto oge nembalan. Leras kubahani nah jawi urang parios wae perkawis ieu teh. Kudaroskeun we kitu ka Murni jeung si Ugel. Kocapna Bah Durminto. Mi beja bingung mun sakintena ditaroskeun ka Mang Ugel jeung Nyi Murni bakalna janten hate atanapi henteu. Nyari kitu teuing mah bisi ngarasa kumaha Murni jeung Ugel teh ka urang Ki. Sabab dupi buktos nu dipanggihan dengan saukur buktos nu acan pasti sanaos pacul dibantun oge ku manehna. Tapi mun diantep melang oge pikeun urangna sabab muninggang cara apesna mun leres eta Ugel jeung Murni nu ngalakukeun. Tangtos urang salaku kolot wirangna teu kapalang. Beja tembal di ayem ka Bah Durminto. Duduaan silih bingungna dumeh buktos nu teu acan pasti. Bingung ku bisi nyalahan tangtos bakal nyerikeun hate keur Nyi Murni. Tapi lamun cenah leres sedeng mun diantep tangtos bahaya oge. Da pasti aya apesna. Duduaan ukur ngarungsing bingung nu jadi pikiran keur kolot Nyi Murni para mitra. Mitra kaum dangu, salalami ngobrol duduaan. Teu karasa geus dugi tabuh 11 wengi. Sedengkeun lembur bet sepi jempling siga di leuweung. Ukur sora jangkrik nu ngagrik leutik.
Haur gombong sadapuran kasada ngerekek alatan padu gesek nuka tebak ku angin puting. Teu lami kadangu sora nu ngagiritik dina bilik, ibarat beurit nu keur ngarihitan ngagegel kana bilik. Diantepna harita ku Bahadur Minto nu malah sakapeung oge digebah-gebahkeun bari maledogeun bungkus rokok. Pamikirna ngaranna beurit pasti lumpat mun manggihan aya jalma keneh nu acan kulem. Ele beurit teh diantep ngarikit wae di pager teh. Sia baledoge puas gunemna nu harita kongsi jempling eta beurit teh. Dilajeng deui Ni Ayem nu masih kapikiran ka anakna para mitra. Beurit di mana sih Ki? Da biasana ge teu aya beurit di kamar Murni mah. Pan geus teu aya deui liang didihnya teh geus ditebok. Kocap Ni Ayem saperkawis rada kaganggu oge ku ayana sora beurit. Yang ngaranna beurit ni dengan liang didinya oge manehna mah bisa ngambah ka mana wae. Bujang keneh taneuh usuk para anu leutik ieu mah kabel we salenjer oge beurit mah bisa ngaliwat bari marambat nuturkeun kabel. Beja Bahadur Minto bari cengkat nyandak bungkus udud nu kongsi dialungkeunana urut maledog si beurit para mitra. Teras kumaha Ki ngeunaan Murni ayeuna urang kedah kumaha? Taros lajengna Ni Ayem ka Bahadur Minto. Ngan teu lami si beurit teh ngarihit deui kana bilik di kamar Nyi Murni. Beurit teh teu kapok Nyi. Batur aya karieuh pikir malah beuki ngaganggu wae sato teh Tembal Bahadur Minto lajeng cengkat ka dapur nyandak parang niatna rek ngecagkeun ka si beurit nu harita ngaganggu. Nya dumeh ngarasa kaganggu, parang dibantuna dibuka panto kamarna, barang diagag si eta parang teh si beurit kaburu eueuh. Dasar sato ari rek diancam pati mah lumpat si beurit teh. Kocapna Bahadur Minto bari jongkok nungguan si beurit, pikirna ngarah terang ti mana jalan si beurit tadi. Teu lami Ni Ayem ge cengkat muru bareng ngalongok ka kamar Nyi Murni sasarengan sareng Bahadur Minto. Cicing di panto kamar Nyi Murni bari ngantosan kana eta beurit. Teu lami kadangu deui sora kiritik bilik nu sami siga tadi, nanging teu didinya tempatna. Dititenan ku geus pasti sorana teh ti handap baturon. Barang diilikna ku Nyi Ayem sing horeng jariji jelema keur ngirikit rek ngaboek bilik. Ni Ayem reas kacida dupi teu percaya istuning naon anu ditempona. Ya Allah Gusti, jariji aki, jariji jelema itu tempokeun. Kocapna Ni Ayem bari sasah rasa manah mah, nanging cobi tenang. Sabab harita geus ngayakinan anak minantuna nu geus jail kaniaya kalayon anak Juragan Rasman. Banyak Nyi, cobi awas bade dicandak waki. Enggal harita teh Bahadur Minto nyomot ka eta jariji, geus teu nyalahan. Eta teh curug mayit nu keur utak itik hirup bade neangan kana anggahotana. Aduh leres Nyi, curugna ieu teh hirup tah Nyi, geus pasti aya jurigan ieu mah di luar teh. Keun ku abah dipicieun we ka kali tukang Nyi. Ngarah mijah ka arah gandok ditu sinah ngiring setana ka ditu. Siapa mun aya di dieu bisi katuduh oge urang kena kuwargi-wargi Nyi. Ceuk Bahadur Minto leungeunna nampaan kana eta curug
anu keur ugat egot. Curug teh hirup siga hileud nu keur jungkit jalan. Lajeng digenggam si curug teh, dibantuna ka tukang, dipiceun ka kali nu mijah kenyut ka arah gandok. "Ya, curug ayeun, tong ngaganggu ka dieu nya, di dieu mah teu nyaho-nyaho. Beda dituturkeun ulah marakayangan di dieu," kocapna Badur Minto. Miceunkeun kana eta curug bari nyinglarkeun kocap pikeun nuduhkeun kanu boga curug. Disebatna teh Sohibul Gaib. Aya eta teh tapi teu katempoh ku cara panon lahir. Teu lami Ni Ayem datang. Sasarengan nangtung bari melong ningalikeun ka mana curug dipiceun. Nu lami ti lami si curug teh teu katempo deui. Sabab geus mah poek katambi anggahota salenjer. Janten teu katingali sapertos waktos harita keur ngalungkeun. Dipiceun ka mana Ki curugna? Taros Ni Ayem bari sami panona ngarampa ningal ka kali. Sok manawi masih manggihan bisi nyangsang atanapi magol katendet kangkung rambatan. Itu dipiceun kalinya ngan ku aku geus disinglar supados arwah nu marakayangan teh nuturkeun ka mana curugna nyangsang, ceuk Badur Minto. Tuluy kalebet deui dituturkeun ku Ni Ayem, lajeng diuk deui di pasemahan. Ningali bukti nu tangtos geus teu nyalahan, Ni Ayem tuluy nyarios. Berarti memang anak pinantu urang teh geus sasar lampah Ki. Pantes usahana munjuk pamake salat nu dilakonanna jeung horeng masasar, ceuk Ni Ayem. Bari rada leuleus awakna lungse napasna siga nu eungap. Jangtos Ni, janten upami kieu mah kawajiban urang saku kolot nu kedah ngageunggeureukkeun. Wajib mihalang deui ka hareupna pikeun anak minantu ngalakonan hal nu sami, kocapna Badur Minto. Wududna disedot deui, buel-buel haseupna. Mastakana rada tangah, tetempoanana kaluhur juru wuwungan. upami kitu lajeng aki bade ka kota wae nyusul maranehna atanapi kumaha Ki? Tarosna Ni Ayem dume hariwang numawi geus jelas teu nyalahan. Anakna geus kababawa ku cara bareng jeung salakina. Ngaran kolot nu nyaah ka anak pujeng ku benerna, salahna oge tetep miasih sanyatana. Geun we mak, numutkeun aki mah pasti manehna bakal enggal mulang deui ka dieu. Pasti da moal henteu sabab syaratna katinggaleun. Ge mun anjeunna geus nepi di dieu, nembe ku aki cobi omongan. Walerna Badur Minto. Hatena pancen yakin pasti anak jeung minantuna bakal balik deui, sabab salah sahiji syaratna aya nu katinggaleun. Nyaeta jariji teh anu kongsi dipiceun ka kali ku Badur Minto tadi para mitra. Para mitra kaum dangu, harita di waktos isuk lembur singkur di sisi gunung masih poek katutup kabut. Serabna panon poe ukur satunjang carang can keneh nembus ka dasar kabut. Hawa tiris jeung merenah pikeun nu masih keneh disimbut memang tibra mun keur dilajeng kulem. Harita geus rame beja ti para bapa nu keur kuli di pasawahan. Bejana basa peuting aya setan marakayangan.
ngamprokan Kamang Wawan basa anjeunna ngaronda ngajagi keamanan lembur. Setan teh saur nama jenatna Neng Sawitri almarhumah anak Juragan Rasman anu kamari kuburanana kongsi aya nu ngabongkar. Bejana saur batur anjeunna marakayangan neangan curug nu kongsi dicolong batur. Harita saurna ningal di sisieun kali gandok manehna keur ceurik ngagiut neangan curug nu dicolong ku batur. Dupi saurna aya setan marakayangan neangan curugnya bah. Ceuk Mang Suradi nu bari tandur jeung batur melakeun winih pare nu bakal diatur di guratan sawah para mitra. Sakedap para mitra nu mawi di dieu nembe pisan azan Isya. Saurna bawa anu manggihan Riwana jenat Sawitri anak Juragan Rasman sur. Neangan curug di sisi kali ngagiut we saurna mah ceurik. Sangkakeun Wawan budak saha ari noleh jenatna Neng Sawitri anak Juragan Rasman. Atuh lompat Wawan teh teu doli rek nembag naon duki kamuriangan saurna mah. Tembal Bah Juned sami sareng nuker tandur bareng jeung Mang Suradi ngiring dangu ngeunaan Mang Wawan nu manggihan jenat Sawitri nu marakayangan. Panginten teu redo modalnya wah. Lupi curug jeung lawan mayitna aya nu nyolong. Kocapna deui Mang Suradi bari tandur neraskeun hanca nu geus bade rengse. Ya pasti atuh sur. Puyang eta anggaota badan anu dicolong. Lumuk urang ge sendal aya nu mawa keur Jumatan kekeh di teang jeung walihan diantosan rugi ka Jumat deui pan kitu. Tembalna Bah Juned bareng sami jeung Mang Suradi nu geus bade rengse. Di beh kidul aya Bah Durminto anjeunna ge mirengkeun gunem catur Bah Juned jeung Mang Suradi katambih batur nuker diburuhan ge sami pada ngaromongkeun. Nanging anjeunna teu rea nimbrung teu wantun ngomongkeun naon duh meh ngarasa isin sabab Bah Durminto terang anu geus ngalakukeun eta teh anak jeung minantuna. Hatena ngarasa wirang melang hariwang mundugi aya nu terang. Dina batin keur ngantosan hayang dira panggih jeung Mang Ugel oge nyimurni nu keur diantosanana. Nya saperkawis buruh tanduran teh parantos rengse, jelma-jelma pada marulang teu kakantun Mang Suradi jeung Bah Juned. Hari-hari Bah Durminto mah anjeunna ka arah wetan muru mulang nanging ngajajah muter jalan teh ka arah kali. Anjeunna bade mastikeun sok bilihna aya curug si jenat nu nyangsang di kali eta. Sabab anjeunna yakin singlarna nu geus ngocapkeun bakal dipitutur ku ririwana nu kaleungitan curug. Langkahna lalaunan muru ka arah lembur, panonna noong ka sisieun kali. Nanging dumeh dugina kapi lemburan teu manggihan pisan kana eta curug. Bah Durminto teh lajeng munggah ka jalan satapak keur ngalajengkeun mulang ke arah rompokna para mitra. Para mitra kaum dangu, kira-kira jam 1 beurang, jagat panas moncelang, angin lembur terampai remeh keur ngahaliwir,
Manuku tilang sadana meuni tarik kitu deui iuh-iuh tatangkalan dauna siga gugupai keur ngiuhan sakadar siang. Salat lohor geus kaliwat tapi Bahdur Minto masih keneh di sasarung. Kopea hideungna katinggal dengdek. Alatan tadi incuna kongsi mulang menta duit. Duit teh diberean nu diselipkeun di kopea. Teu lami kaluar deui si Encep teh kocapna bade ameng ka babaturanana. Bahdur Minto nu memang ngarep-ngarep harita yen anak minantuna aya kumulang deui. Siga nu gondok neundeun kocapan nu bade mapatahan. Barudak teh bakal ka dieu deui moal sini. Dupi aki mangarep-ngarep wae mararena teh mulang. Kocapna rada tarikan. Pamikirna ngarah kadangu ku Ni Ayem, sababah harita Ni Ayem keur naheur cai di dapuran. Nakeuing Ki diantosan we atuh panginten teu atan nyadar sugan duka oge nuju di jalan ka dieu. Tembalna Ni Ayem nu harita leungeun narikat ngangsrongkeun kayu nu dibebeskeun deui sapalihna kana pawon nu keur diangge naheurkeun cai. Ya kumaha nya panon oge disarekeun ti beuting teu daek sare. Tadi geus salat lohor oge asa teu tunduh. Awak mah ngarasa capek ni, tapi panon teu daek peureum panginten pedaha teh keur teu geunah pikir. Kocapna Bahdur Minto harita mah nyender dina kursi rotan di pasemahan. Sukuna disalonjorkeun biwirna ngagapit udud nu keur ngebul. Ni Ayem teu lami masihan kopi disarengan calik di pasemahan. Ci kopi enggal disuruput mantak kabita ku banget nikmatna. Dina kaayaan gunem catur harita kadang sora mobil para mitra turun asa teu jauh ti rompok Bahdur Minto. Nu teu sanes eta teh Mang Ugel jeung Nyi Murni nu turun ti mobil teksi sapertos pangarepna Bahdur Minto yen aranjeuna pasti bakal balik deui. Assalamualaikum Abah, Mak, kocapna Mang Ugel. Katutur ku Nyi Murni uluk salam dilajeng ngambung panangan Bahdur Minto jeung Ni Ayem. Teu lami dariuk dina kursi nu masih kosong. Ngan harita Bahdur Minto teu langsung pok kana pokok carita. Pangmawana sapertos teu nyirenan kana naon halna Mang Ugel jeung Nyi Murni balik deui. Geuningan balik deui Mur. Dupi aya nu tinggalen hatenapi naon gel. Tarosna Bahdur Minto ngawitan gunem catur keur semahna harita. Gerakna teu nyirenan yen saleresna terang naon hal nu ngajadikeunana manehna datang. Neng nong para mitra, hapunten dongengna kabujeng Neng nong. Insyaallah urang lajengkeun deui wae carios munjung pocongna dina seri ka-21 nya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayana. Simkuring Encing Adnan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.